Eh, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Ke mana ya? Alhamdulillah, ini mah loba, belanja banget. Alhamdulillah. Cina sehingga buka datang nggak masih tuh bagi ini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang gini kan. Wah aneh jangan tapi naon sih. Jadi hari inget ke anak incu kieu nya, ayeuna naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. Karung ya. Ieu panas mending ngoletra. Ujung aing anu ngajemput turun di kapal teh 7 tali mabok. Emang asa nyiram. Jangan minum aing ajrut apa kadinya. Aing nelpon si teteh heula apanya? Teteh Bona. Coba ke ruang telepon. Halo? Teteh? Ih jemput atuh. Wati jemput. Teteh ngajedog wae. Gering teh aktif. Itu maha. Bija aing poho jalan imah mah. Geus wae ngeureuyeuh wae ah. Kuning di lembur macara redem kieu. Gilok rek hujan. Geuning caang. Lah lucunya icing di lembur mah. Biar ondel-ondel. Mana? Eta mah jelema burung. Tapi gelis napa disebut ondel-ondel. Hei, ngunah wae manggil ondel-ondel sakigus gelisna. Raksasa. Emang itu gelis? Gelis. Ke mana? Nengan alamat. Di mana teh Bona? Bona nu mana? Eta teh Bona nu gelis kas urang. Itu jelema ku aneh sih. Burung sih. Bona Pak RT. Nah teu. Heuh sugan nyayeuna mah salakina RT. Heueuh meureun. Itu nyaho? Ngaran Bona teh loba, lain Bona eta doang. I loba. Heueuh meureun eta. Bejan atuh alamatna sebelah mana? Tuh udah itu RT 2 RW 3. RT 2 RW 3. Anturkeun atuh. Ih kan orang dek apa? Jalanna ke belah mana emang ece? Urang sing nyasar. Ngaler, belok, ngaler deui, belok deui. Kagak aya itu teh. Kanang B. Kanang B. Oh, atuh. Heeh.
Wah, tunggu. Gas. Nuhunnya aja. Nya, ayo. Ayo. Tapi itu asa wow sih bi orang. Emang mana wow? Tanya hobi tuh wow orangnya tapi ongkos itu teh nu ondel-ondel sokan liwat di gendangan teh. Ya ondel mana mah burung satu bangsa itu gelis disebut ondel-ondel. Oh gitu. Jauh. Ngomong nemen aing kan. Buru bi, apa? Oh, iya kandang embe teh. Ada di sana mana tutup kandang embe. Iya masalah heueuh. Buritnya itu. Kamana ya budak. Enggak sore menuju nange, Cok. Kamana nya? Des. Des. Gadis. Ya, Nek. Apa, Nek? Gadis habis main dari rumah temen. Ada apa, Nek? Ulah ulin wae, maneh teh geus gede. Hejo bantuan emak. Geus jebrok oge. Gadis kan habis main boneka-bonekaan sama teman-teman gadis. Jadi gadis baru pulang. Ulin si meunang, gadis. Beujeuh ngejo. Nya. Gadis saya geus gede, kudu geus bantuan emak di dieu. Ulah ulin wae. Ingat waktu. Iya, Nek. Iya, Nek. Nek teh geus kolot. Ini kayak gadis ya. Sok berasuk kok nyata. Emang berasnya ada, Nek. Kemarin kan Nenek berasnya habis. Lo batu dicerok kedul parawan teh. Ya, gadisnya mentak dikirim ku itu ku mama papa teh. Ditah mantuan emak di dia ulah sok ulin wae. Karunya. Kemarin kan gadis udah masak, Nek. Tapi nasinya masih mentah, manehna juga dibuang nasinya. Diajar. Ulah sakali doang. Nya. Dek naon ka dieu ge atuh. Menimbal ke ka Jakarta tuh, Nam. Nenek galak sih. Kudu nurut ka nenek mah nya, mun dek cicing di dieu. Heeh. Iya, Nek. Iya, Nek. Ulah iya wae. Wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bon. Mak kunaon? Iya, biasa si gadis. Geus mulai bangor ayeuna mah. Heuh papagahan Pusing budak teh. mah. Ieu urang bawa kue. Ulah sok tawa-tawa ku nae ka si gadis. In kokom bonah. Ini galak sekarang. Tak nage. Ka kolom tuh kudu ngawaro. Gadis kan cuma main aja ini. Mun teh geus jebrog meureun. Kok jadi pada galak semua? Tak nage maneh kudu hideng nya mak. Tah, dengekeun di Bona. Ini mah moal galak. Ai gadis kudu ngawarokan ini mah lamun teu ngawaro karak ini galak. Nyangu pangnyangukeun. Kukumbahan-kumbahanan, nun. Kudu nurut. Tuh. Incun ini tuh ge tuh. Nurut anakna. Nah, si gadis ku bangor-bangor teuing ayeuna teh hese diatur. Emang tara nyangu mak? Boro-boro tara nyangu kamari nyangu cenah teu bisa. Geus teu bisa geus teu nyangu deui. Atuh diajar gadis. Mentak dikirimkeun nasinya. Dengekeun aya kolot ngomong teh. Mentak dikirimkeun ka DG sing nurut, diurus ku ninina ieu incu teh. Kos kitu deui wae. Pusing. Iya deh nih, iya. Mak. Mak, bolot ah. Kan adik urang teh kamari teh ka dieu nya, urang cerita. Kamarina teh. Teuing can ka dieu can nepi-nepi. Mana? Ipat si sangarana. Wati. Wati, heeh. Eta. Adi manehnya. Geus gede meureun eta nya. Geus kolot. Geus kolot. Beda setahun doang. Kos maneh geus kolot. Dan sambut orang-orang. Di poho deui beungeut teh kos kumaha nya. Enak. Akan orang beakon. Si Wati teh kos kumaha poho deui beungeut tah. Oh, heeh. Ya kos bona, tapi mana nama gadona kos dog soang. Panjang kieu teh urang ngabulet kan nya. Kos apel. Pemalang. Kelapa oge bibona. Si kelapa Pemalang lah. Amis. Ulah sok nyawa teh pamalik kalau ngobrol teh kebiasaan. Ini cara rapi ini mabok-mabok buka angkot. Banget atuh biwing nggak audin. Kan di bilu karak numpak angkot deui, jadi teh mabok. Capek betul meuli atuh meuli. Masih hayang minum. Heulah haus di tadi. Oh, bohong tadi. Punten mah. Kulian bara duit tah we. Hah? Kulian bara duit.
Gunting panas bisa. Ngomong tadi sih ya, rumah. Latihan lah, mas tengah Itu kan punya ongkong. Assalamualaikum. Nah, deui, kokom. Asia di mana, Cep? Tah ieu. Pas nganter di pasar. Di isuk nu balik-balik. Pasar. Entanya. Hehehe. Bang beli meski doang eta. Dia kasih sama Dewi. Tah, Nah, eta deui. nah ya mama lihat belanja lah orang mama nanti pernah tahu. Ini bere Kom. Puling nganter. Nuhunnya. Kok aja alamat. Juga kok tak jual embel duitna. Di kokom Saya aja be. Menang togel. Gue yang panggil. Togel aing teu dibere. Aing mana Kom? Kan eta geus dua antum beda lah mamah nama. Habis kan dikasih. Ini mana tadi bere di ini. Tunjukin sayang emak-emak. Pas saya temen capek terus nganter orang. Pasti temen tuh kan ini teh. Jadi bere. Mana bi kuliahnya encan. Saya yang duit. Lah. Olah karunya anak orang ti isuk. Tadi beli emas loba banget. Coba nempok Masna. Ih. Naon? Ayo. Ini eueuh. Cep. Ini eueuh. Naon eueuh? Masna gede eueuh. Ini kurang tuh asupan kadinya. Heeh. Ini eueuh iya. Nah, kok ini enggak mungkin. Apa tadi diangkut apa? Ayo. Diangkut meureun. Tinggalin meureun sih. Ih, tadi diasupkeun. Anu mah juga diangkut. Oh, meureun sia. Sama Soki itu atuh lawan palalawora. Gak gua kan. Nah, iya pancing si Encep mah teu nempoeun. Si Kutang meureun di Kutang coba-coba. Nah, coba tadi halus. Lain. Langsung ka dieu. Terus kumaha ieu? Tapi kuat eueuh kitu sih, mang duitna di mana duitna? Mang togel. Atuh meureun eta mah teu berkah eta duit balik ke mana mah teu berkah eta Allah ge mangijinan ieu. Berkah. Ah, ini berkah bunga. Satu udah ya badanang. Nya atunya. Wah ini beda teh Orang jual deui. aja teh ai jadi duit mah naon ke halal. Tetep eta teu berkah, Mak. Mak Kokom, Pamali, Makom, ai duit mah di mana-mana ge berkah. Eta meunangna kan menang judi, jadi eta tahu ikhlas. Mana? Tanu berkah. Yang geus tuah yang balik. Dek naon kok? Masang togel deui. Hor, sugan edan. Burung. Guni eta malain ya masih bonah teteh ai salah jelema tapi aing geuseuh bang ngadendang dek 2 piring. Action. Ih, gue teh artis nih, artis dari Korea. Halo pendatang baru. aku Wati. Siap. 2 3 Kuning di lembur macara redom kieu. Di lokrek hujan. Kuning